Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng batepang deui dina pangajaran basa Sunda. Materi nu bade didudukeun dinten ayeuna nyaeta ngeunaan materi warta. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta sarengsena hidup diajar ngeunaan warta, hidup tiasa maca teks warta nggunakeun lentong jeung tanda bacaan nomerna, tiasa nyebutkeun struktur jeung padikaan nulis warta, oge tiasa nyebutkeun ciri-ciri warta jeung tiasa ngaragakeun maca warta kalayan tagog lentong nomerna. Tah di zaman kiwari seueur pisan informasi anu tiasa kadugikeun. Ku ayana teknologi anu canggih urang babari nampi kana eta warta. Naon ari warta teh? Warta disebut oge berita atawa mangrupa iber perkara, hiji kajadian atawa hiji hal boh sawangan boh pamadegan nu masar kanyataanana. Biasana warta teh sok dimuat dina media cetak atawa diumumkeun dina radio atanapi TV. Ari jalma nu sok nyieun warta disebutna wartawan atanapi jurnalis. Dumasar kana cara nepikeunana, warta bisa dikelompokkeun jadi 3 rupa. Nyaeta hiji aya warta lisan, warta tulisan, jeung warta isyarat. Upami warta lisan nyaeta warta anu biasana dipidangkeun dina radio, televisi, atawa langsung secara live. Lamun warta tulisan biasana aya di koran-koran, majalah, tabloid atanapi tulisan anu aya dina artikel internet. Nu katilu isyarat. Lamun isyarat mah mangrupa warta nu ditipikeun ngalawan gerakan. Biasana ieu isyarat didugikeun warta pikeun anu keterbelakangan atanapi teu tiasa ngadangu. Jadi ku cara isyarat ngadugikeunana. Dumasar kana pakakasna nu dipakena, media nu dipakena nyaeta warta aya nu ditepikeun ngaliwatan media cetak, koran, majalah atawa tabloid, aya oge nu ditepikeun ngaliwatan media elektronik, internet atanapi radio. Warta dumasar kana nepikeun jeung panjang pondokna informasi aya 3 rupa. Hiji aya disebut warta. Ari warta mah mangrupa bewara panjang atawa loba ditepikeunana dina saperti dina televisi, radio, koran atawa majalah. Lamun bewara mah informasi anu leuwih pondok batan warta, saperti nu sok ditepikeun langsung adu hareupan jeung nu narima eta bewara. Boh di ruangan khusus atanapi di lapangan kalawan make membran sound atawa megapon. Eta biasana sok aya di sakola urang biasana sok aya bewara, biasana eta secara langsung ditepikeun ku nu nepikeun bewarana. Nu katilu talatah, ai talatah mah nya eta beja nu ditepikeun langsung ku hiji jalma ka hiji jalma deui sacara lisan. Jadi urang sok miniti pesen cenah, nitip talatah eta disebut warta keneh tapi warta pondok. Eta dina bentuk talatah ti hiji jalma ka jalma sejen. Tina strukturna, struktur warta aya 3. Aya judul, aya teras, aya eusi. Ai judul mah kecap kunci anu ngawakilan warta sagemblengna. Jadi kalayan gembleng gitu ya. Lepat ngetik eta. Jadi dina judul biasana kudu leuwih menarik. Lamun teras teh mangrupa lead atawa bagian nu kacida penting dina warta, rangkuman inti sakabeh warta. Di dinya dijelaskeun 5 we hiji H. Di mana tempatna, saha nu tokohna, kumaha kaayaanana, nah bisa jadi kitu. Kumaha deui? Eta aya dina teras. Lamun dina eusi nyaeta inti tina teks warta. Sacara rinci diwincik dijelaskeun nu tadi tina teras disebutkeun 5 we hiji H teh dijelaskeun deui sacara rinci dina eusi. Eta ngeunaan warta. Jadi warta teh aya warta lisan, tulisan jeung isyarat. Strukturna aya judul, teras jeung eusi. Cara nepikeunana aya nu langsung, aya nu teu langsung. Eta aya nu tinulis jeung nu teu tinulis teh tadi. Tina pakakasna teh tadi aya nu lewat media cetak, media elektronik. Eta ngeunaan warta. Jadi intina warta teh nyaeta berita atawa informasi nu ditepikeun ka masyarakat. Sakitu anu kaprihatur, hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.